Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Bagi jeung urang. Alhamdulillah urang salila aya udah samingnya teuing konten. Lain teh ingat itu udah kumaha sibuk jeung gawe lah. Enak hayang teh hayang meuli peralatan nuntut gitu jangan kupar laku lah. Ulangnya hayang gitu yang konten teh ngapoe upload hayang sudah ada peralatan Allah mah kumaha ada yang menggunakan HP masa kumaha lah gitu sekurang maksimal. Orangnya ya alhamdulillah karena orang gak suka bodak nonton peralatan lah saat ini gitu bodak mic lah mencek maneh namanya tuh kebelah iya mencek lah emang mic murah katanya sudah cukup orang lah perjuangan yang melinuki oke gitu kudu gawe tak kos kieu tak gawe kos kieu orang teh perjuangan yang menang kieu teh dan bohongan jika orang buka dah orang itu sudah kumpul pang tempur tengah ke bahasa Inggris ke bahasa Sunda cak ini lupa tuh kia tuh kamu bah kia nah cek marane mah murah meureun kieu teh nya ada cek urang mesti lumayan perjuangan jangan ayeuna cover lagu lah mungkin gitu tempokon kieu orang teu pira perjuangan euy lain bobohongan tinggal ngorenan sonkar orang kecan kabedak sekarek kabedak ini saringan apalagi ngalakam pele maksudnya kieu terus kieu tuh ting naon sih orangnya tak hafal katro aing mah tuh emang jigana yang kena laptop juga nama ieu mah laptop naga terboga aing terus ieu teh nah soundcard leutik yang soundcard yang PC tuh yang kurang buka cobaan gitu mana ada yang buka gitu lah wah upgrade bongna online sosial tuh bisa dipakai tuh video tinggal nak apa orang cewek orang tutorial na YouTube numpuk cara gunakan anjir packingna euy terapi pada nyon terus ieu tuh kete splitterna tuh enak jam mic jeung headset jeung ngadengkeun enak ada alus ya splitter namanya makanya boga sih splitter kan bluetoothnya bisa mikrofon nah stand mic wanita jangan nyanyi aneh keren nyanyi udah aing kieu sada gaya meureun nah ieu micna mic BM 800 lah ngeureun kitu urang meuli nu kieu da mun teu maksakeun teh udah majuna urang nah ya penyaringna bisa ku ieu nya bisa ku nu tadi nu buleut ojok-ojok urang
Nah kieu no. Terus iya tak naon sih apa orang. Oh ini macam sup kanami orang. Udah nyaletik ya mah. Mesin potong itu ngerti orang tuh. Terus iya. Nah iya. Tengah hati orang makan tinggal naon deh. Rapa tinggal magahan naon deh. Isi packingnya udah halus, mah ada rapi kalau parotong itu. Nah iya orang yang pergi ini. Isi ayahnya barat orang di daerah dia nunggu res join membuka laptop gitu hayu lah nggak jauhin lah cover lagu lah. Oh iya tuh mau iya jangan stand with nah. Iya udahnya nah iya mah kabel lah sepada apa kabel itu yang nyalakan kan itu. Oke mencoba stand karena iya berat kan itu lama. Oh, ternyata jangan kecapit. Wah, kostum orang kita orang begini deh. Ini keren orang ini. Katro orang ya bukan begini juga, bukan gelar doa ya lah. Ada orang alhamdulillahnya bukan. Nah, kelihatan kayak dah serius sih, hasil orang pulih bangunan. Alhamdulillah lah, jadi orang bisa lebih rajin gitu, bisa nyen konten di imah, pan enak cuaca ada goreng wae, hujan wae. Jadi can bisa sempat nonton video di sawah di leuweung gitu can bisa nyen shoot mobil lah yang pendek kabut jadi yang meureun bisa cover lagu di imah gitu. Nah atur nuhun lah nya ka anu tos support gitu. Ayolah support channel ieu supaya tere gede support jadi pikeun ka bisa non mencapai target anu dibikin ke YouTube gitu ku 1000 subscriber aja 4000 jam tayangnya mudah-mudahan gitu ya barang bisa manfaat dia bisa membuat non orang lebih giat lah ngatur nuhunnya ka sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.